Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Ibu izin abi hoyong wawancara. Naon wae akibat anu bakal kajadian upama kabersihan lingkungan sekolah henteu dijaga. Boh pikeun siswa, boh pikeun guru. Pami ibu mah menurut ibunya pami misalnya kebersihan itu dijaga di sekolah anu hiji pasti urang bakal belajar oge teu nyaman ya. Contoh misalnya kelas kotor ya, lapangan kotor. Tah eta teh kebersihan anu aya di sekolah teh tanggung jawab sadayana warga anu aya di sekolah ya. Sanes obe unggul tapi urang sebagai guru sebagai siswa pasti gaduh tanggung jawab lah ya karena kebersihan di sekolah menurut ibunya. Jadi belajarnya moal raos. Iraha waktu anu paling pas pikeun ngalakukan program bebersih sekolah sarta kumaha cara supaya eta program bisa dilaksanakan secara rutin. Program ieu di mana kalau upami di kelas kan orang terus gaduh jadwal pelajarannya. Tangtos meureun di kelas oge kebersihan teh kedah dilakukan unggal enjing ya. Tapi pami misalna aya program, biasana program teh ieu sok aya ti OSIS. Ti ibu mah program ieu teh kedah nama diayakeun saminggu sakali. Jadi sadayana urang warga sekolah melakukan kebersihan. Contohnya misalnya jumsi, Jumat bersih, berarti kan sadayananya guru, OB, siswa melakukan kebersihan aya di sekolah. Minimal saminggu sakali lah program eta dilakukeun. Di mana wae wewengkon di sekolah anu biasana gampang kotor serta naon sababna eta tempat sering kotor. Kumaha cara ngajaga supaya tetap bersih? Wewengkon pasti di mana-mana kotor. Kelas, lapangan, di kantin, pasti sadayana kotor lah nya. Tanyana wewengkon mana wae? Kantin, lapangan, kelas, terus naon di? Serta naon sebabna eta tempat sering kotor. Kantin contohnya nah kotor, nah, berarti kan ti urang oge nya anu jajan henteu langsung di karena tong sampahkeun aya nu nyimpen di mana wae sembarangan, aya nu di meja kantin gitu ya, aya nu di mana wae anu dialungkeun gitu kan ya. Terus misalnya di lapangan kadang masih aya oge siswa anu ngabuang sampah henteu karena tempatna misalnya keur jalan di lapangan keur makan permen atau naon wae misalnya dialungkeun. Jadi kan dina tempat-tempatnya itu pasti kotor. Jadi kurang kudu gaduh tanggung jawab lah kan kebersihan. Terus naon di? Kumaha cara ngajaga supaya tetap bersih? Niat da tina diri nyalira pastina ya. Pasti eta teh hese sebenarnya mah, tapi kalau misalnya urang terus niat bahwa lingkungan kudu dijaga kurang, pasti urang bisa ngajaga lingkungan anu leres ya. Contohnya tadi misalnya sampah teh kudu dibuang karena tempatna lamun urang geus niat ngajaga pasti urang ngalakukeun eta gitu teu disimpen di mana wae. Terus naon di Saha wae anu gaduh kewajiban pikeun ngajaga kebersihan di sekolah serta kumaha cara silih ajak supaya sadayana sadar kana pentingna kebersihan. Tadi ku ibu terus diuningakeun bahwa kewajiban kebersihan di sekolah teh sadayana henteu obe wungkul ya. Urang sebagai siswa, sebagai guru gitu ya, pasti gaduh tanggung jawab sadayana kayak kebersihan gitu ya. Ulah sampai ngandalkeun OB ieu mah misalna ku OB henteu.
kelas kotor, oh ima ya OB, oh ima sampahna ke OB henteu. Kalau misalnya urang gaduh kewajiban, gaduh niat bahwa kebersihan teh penting, pasti urang oge pasti ngajaga kebersihan eta. Jadi sadayana lah, kebersihan mah untuk tanggung jawab si A, si B, si C, tapi tanggung jawab sadayana nu aya di lingkungan sekolah. Kunaon kebersihan lingkungan sekolah penting pikeun kasehatan, kahadian jeung kahadian siswa, guru jeung sakabeh warga sekolah. Hidup sehat, hirup sehat. Kalau misalnya lingkungan kotor, contohnya misalnya kelasnya telah dibersihan, kotor, sampah aya di kolong, di mana-mana pasti kan aya penyakit tidinya. Contohnya misalnya tilas mamen, kan aya saya saus, aya kecap, aya naon ya. Misalnya disimpan di kolong meja, kan pasti aya penyakit tina naon teh, tina hewan-hewan anu seueur bakterina gitu nya ka urang. Contohnya misalnya bisa aya reungit, bisa aya naon gitu. Jadi emang kudu dijaga lah kebersihan di sekolah. Kumaha cara anu paling efektif pikeun ngajarkeun kebiasaan miara kebersihan ka murid-murid supaya maranehna sadar jeung daek ngajaga kebersihan sekolah. Tadi program kudu aya yang minimal seminggu sakalinya aya program eta teh sanes ngajak kana kebersihanku, tapi ngemutan bahwa kan aya istilah kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Jadi emang berarti orang teh kudu bersih, bukan hanya diri oge tapi lingkungan gitu ya. Dina program eta pasti saling ngemutan bahwa kebersihan teh penting gitu ya. Nah, juga niat dari diri sendiri ya, tina diri orang sorangan kumaha supaya lingkungan aya minimal dina orang belajar kelas enak anjeun sana mina rajwa lamun kelasna kotor nyaman teu diajar henteu kan pasti bau kan pasti kebul gitu nya. Nah itulah jadi urang hiji program terus niat tina diri ngalira. Adi udah cekap Atur nuhun Ibu. Mangga mudah-mudahan keangge da sareng hartos anu Ibu di carioskeun nya mangga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Abdi izin hayang wawancara Bapak. Mangga. Tentang kabarsian sakola. Naon wae akibat anu bakal kajadian upama kabersihan lingkungan sakola henteu dijaga, boh pikeun siswa, boh pikeun guru. Nah, di antawisna mun kebersihan teh dijaginya antos aya banjir. Nah, rejet di mana-mana sampah, bau lalet nya. Terus jeung kesehatan oge nya, kesehatan orang pasti ta Kesehatan. Kena penyakit, boh naon pasti eta akibat buang sampah sembarangan. Eta ya. Iraha waktu anu paling pas pikeun ngalakukan program bebersih sakola sarta kumaha cara supaya eta program bisa dilaksanakan secara rutin. Waktu nu paling alus teh enjing nepi ka berang saacana murang kali lebet ka sakola ta pan aya sok piket eta nu paling alus waktuna teras sonten akarak murang kali uih di sakola ta isukana pan kelas tos bersih lingkungan sekolah tos bersih itunya di mana wae wewengkon di sakola anu biasana gampang kotor sarta naon sababna eta tempatnya sering kotor kumaha cara ngajaga supaya tetap bersih. Biasa nama nu sering kotor teh di kelas mun di ada sekolah teh kantin ya Pak. Kantin kusabab di tempat dua eta teh sok loba nu jajan micen sampah sambarangan padahal dina eta tempat teh aya tempat sampah eta sok hilap murang kali teh sok micen sampah sambarangan nah jadi ruji teh kitu itunya saha wae anu gaduh kawajiban pikeun ngajaga kabersihan di sakola sarta kumaha cara silih ajak supaya sadayana sadar kana pentingnya kabersihan sakola. Kabersihan nu wajib ngajaga kebersihan sadayana nu aya di sekolah ti pimpinan nepi ka OB
eta gaduh kewajiban ngajaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, gitu. Gitu sambungannya ya. Kunaon kebersihan lingkungan sekolah penting pikeun kasehatan, kahedan jeung kahedan siswa, guru jeung sakabeh warga sekolah. Kusabab kebersihan teh tina agama orang teh depan disebat ku Kanjeng Nabi an-nazafatu minal iman. Kebersihan teh sebagian dari iman orang. Nah, jadi kewajiban eta teh nya. Itu. Kumaha cara anu paling efektif pikeun ngajarkan kebiasaan miara kebersihan ka murid-murid supaya maranehna sadar jeung dek ngajaga kebersihan sekolah. Cara nu paling saya teh nya eta dimimitian ku sorangan. Sosorangan. Dimimitian ku sorangan micen sampah dina tempatna. Engke murang kali ningal oh nya kitunya. Jadi contoh ke murang kali teh. Kitu carana nu paling saya teh. Nya. Itunya, Pak. Nuhun ya, Pak. Sami-sami. Abdi hayang wawancara. Naon wae akibat anu bakal kajadian upama kebersihan lingkungan sekolah henteu dijaga boh pikeun siswa boh pikeun guru. Lamun teu dijaga mah bakalan aya karusakan lingkungan yang nyebabkeun jadi lingkungan teh kotor. Jadi orang teh teu ngarasa nyaman gitu di sekolah gitu. Iraha waktu anu paling pas pikeun ngalakukeun program bebersih sekolah sarta kumaha cara supaya eta program bisa dilaksanakan secara rutin. Anu paling pasnya eta pas aya kegiatan P5 unggal akhir bulan. Nah, eta kan keur kosong kan. Lamun eueuh acara naon para siswa munang amun bisa ditugaskeun ngabersihkeun lingkungan gitu. Meureun aya sampah-sampah di meja, di kelas gitu. Di mana wae wewengkon di sekolah anu biasana gampang kotor sarta naon sababna eta tempat sering kotor. Kumaha cara ngajaga supaya tetap bersih? Cara supaya enggona lebih bersih mah kumaha tadi ulang. Di mana wae wewengkon di sekolah anu biasana gampang kotor sarta naon sababna eta tempat sering kotor. Kumaha cara ngajaga supaya tetap bersih? Enggon nu reuman kotor teh cek urang mah di kamar mandi. Sababna meureun budak asar tos di kamar mandi teu disiram apa kumaha aya nu ngerokok gitu di sekolah, tapi untungna teh teu dipikeun tinggal bener. Namun cara ngabersihanna teh nu ti kamar mandi kudu boga kasadaran diri supaya teu kajadian deui nu kos kitu. Jeung ngabersihanna teh kudu kudu ngabersihan pake sabun gitu cenah teu aya deui wangian nu teu sedap gitu. Saha wae anu gaduh kawajiban pikeun ngajaga kebersihan di sekolah sarta kumaha cara silih ajak supaya sadayana sadar kana pentingnya kebersihan. Anu gaduh wewenang teh sabenarna mah unggal jelema ge boga wewenang kitu pikeun ngajaga kebersihan sekolah supaya masyarakat tina sekolah teh ngarasa nyaman yang belajar teh jadi tenang gitu. Kunaon kebersihan lingkungan sekolah penting pikeun kesehatan, kahadean jeung kahadean siswa, guru jeung sakabeh warga sekolah. Meureun gara-gara kebersihan teh sebagian timan meureunnya jeung penyakit tina sampah teh loba pokos DBD gitu. Nu paling parah mah DBD gara-gara loba gitu nu kena teh nu ngajieun budak teh kadang-kadang teu aseup, loba nu puyeng gitu. Kumaha cara anu paling efektif pikeun ngajarkeun kebiasaan miara kebersihan ka murid-murid supaya maranehna sadar jeung daek ngajaga kebersihan sekolah?
cara lamun cek urang mah carana guru-guru lamun teu ti pihak sekolah teh ngajieun hiji video ngenakeun kumaha carana ngajaga kebersihan tina sekolah jeung kumaha nu paling efektif ngataskeun eta masalah teh gitu. Nya sami-sami. Assalamualaikum Bapaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi izin hayang wawancara Bapak. Mangga. Tentang kebersihan sekolah. Oh, kebersihan sekolah. Tentang kebersihan sekolah. Di sini Abdi ada pertanyaan. Nih. Naon wae akibat anu bakal kajadian upama kebersihan lingkungan sekolah henteu dijaga, boh pikeun siswa, boh pikeun guru. Upami kebersihan sekolah upami teu dijaga kotor katingalina kirang resik terus kadang-kadang kan ya seueur nyamuk gitu upami ya bilih kena ini kena malaria gitu upami ya makan seueur biasana upami seueur sampah mah sok seueur nyamuk gitu. Janten kebersihan teh kedah dijaga gitu ku urang sadaya gitu mohon. Terus salajengna yang kedua mangga. Iraha waktu anu paling pas pikeun ngalakukan program bebersih sekolah sarta kumaha cara supaya eta program bisa dilaksanakan secara rutin. Kebersihan kahiji petugas kebersihan kedah dongkap enjing kumargi upami tos siang mah seueur barudak sekolah darah rongkap gitu. Terus upami kebersihan itu sebagian tina iman gitu. Janten kebersihan itu kedah dijaga gitu mohon supaya katingalina bersih resik gitu ya. Salajengna mangga. Di mana wae wewengkon di sekolah anu biasana gampang kotor sarta naon sababna eta tempat sering kotor. Anu biasana anu sok sering kotor di kantin kumargi kan upami di kantin mah kan seueur nu jajan gitu. Nah terus salajengna janten barudak sekolah teh kedah ngajaga sekolah di kantin teh kedah dijaga upami micen sampah teh kedah ka tempatna teh sembarangan ngabuang sampah gitu. Terus salajengna saha wae anu gaduh kewajiban pikeun ngajaga kebersihan sekolah sarta kumaha cara silih ajak supaya sadayana sadar kana pentingna kebersihan. Kebersihan anu kahiji petugas sekolah terus umumna para guru pegawai nu sadayana kedah ngajaga kebersihan kumargi kebersihan itu sebagian daripada iman ya udah. Itunya Pak. Mohon ya. Salajengna. Lanjut ya Pak. Ya. Kunaon kebersihan lingkungan sekolah penting pikeun kesehatan. Kahadeun jeung kahadeun siswa, guru jeung sakabeh warga sekolah. Kumargi kebersihan itu sebagian daripada iman terus nu saterasna janten ya kedah dijaga lah gitu kebersihan teh baik oleh petugas petugas kebersihan terus guru-guru sareng pegawai kedah ngajaga kebersihan gitu. Terus salajengna lanjut ya Pak. Udah. Ya. Kumaha cara anu paling efektif pikeun ngajarkan kebiasaan miara kebersihan ka murid-murid supaya maranena sadar jeung daek ngajaga kebersihan sekolah. Upami kieu janten menurut abdi mah upami ngajaga kebersihan teh sateu acana lebet ka kelas wali kelas teh kedah ngemutan ka murangkali siswa kumargi kan kebersihan itu sangat penting gitu. Perlu pisan gitu. Mohon perlu pisan janten sateu acana lebat wali kelas, sateu acana lebat pembinaan wali kelas kedah ngemutan ka para siswa gitu.
kedah dijaga kebersihan gitu, atanapi dina meja di handapun meja kedah dijaga ya. Terus Nuhun ya Bapak. Ya, sami-sami Iya, nuhun Pak. Punten Umi abdi hoyong wawancara. Naon wae akibat anu bakal kejadian upama kebersihan lingkungan sekolah henteu dijaga, boh pikeun siswa boh pikeun guru. Jadina eta neng dina kebersihan pirang aya penyakit Iraha waktu anu paling ras pikeun melakukan program bebersih sekolah serta kumaha cara supaya eta program bisa dilaksanakan secara rutin. Nah, iya neng setiap waktu nggak aya waktosna. Jadi nggak pakai waktu kalau bebersih, jaga kebersihan setiap waktu. Di mana wae wewengkon di sekolah anu biasana gampang kotor sarta naon sababna eta tempat sering kotor, kumaha cara ngajaga supaya tetap bersih. Anu sering kotor mah kamar mandi, depan kantin, ayunan kantin, lapangan gitu. Jadi kudu sadayana siswa ngajaga kebersihan. Saha wae anu gaduh kewajiban pikeun ngajaga kebersihan di sekolah sarta kumaha cara silih ajak supaya sadayana sadar kana pentingna kebersihan. Sadayana siswa, guru, OB gitu sadayana kudu ngajaga kebersihan. Kudu saring ajak, kudu kesadaran. Kunaon kebersihan lingkungan sekolah penting pikeun kesehatan, kehadian jeung kehadiran siswa, guru jeung sakabeh warga sekolah. Penting banget teman. Hijina itu ke kesehatan, kebersihan gitu. Jadi katingalina bersih lingkungan sekolah. Kumaha cara anu paling efektif pikeun ngajarkeun kebiasaan miara kebersihan ka murid-murid supaya maranehna sadar jeung daek ngajaga kebersihan sekolah. Ya begitu buang sampahnya ke tempatnya gitu. Ngasih contoh gitu, nggak usah ngasih contoh ya kudu nama pada sadar diri, sadar nyalira ya. Itu semua maksudnya bukan anak-anak murid doang, semua warga ini warga sekolahan. Kasih Umi. Pak izin wawancara ya Pak. Naon bae akibat anu bakal kejadian upama kebersihan lingkungan sekolah henteu dijaga, boh pikeun siswa boh pikeun guru. ini jadi kotor sekolahan. Iraha waktu anu paling pas pikeun ngalakukeun program beberesih sekolah sarta kumaha cara supaya eta program bisa dilaksanakan secara rutin. Ngalaksanakeun kebersihan sekolah dilaksanakeun sore, isuk, jeung acara kegiatan kebersihan tiap Rebo. Di mana wae wewengkon di sekolah anu biasana gampang kotor sarta naon sababna eta tempat sering kotor. Kumaha cara ngajaga supaya tetap beberesih? Anu sering kotor halaman, terutama karena loba tetangkalan, dijagananya disapulah namanya sekolah. Saha wae anu gaduh kewajiban pikeun ngajaga kebersihan di sekolah sarta kumaha cara silih ajak supaya sadayana sadar kana pentingna kebersihan. Anu kudu ngajaga kebersihan teh sakabeh warga sekolah. Carana ulah micen sampah sembarangan. Kunaon kaberesihan lingkungan sekolah penting pikeun kesehatan, kahadean jeung kahadean siswa, guru jeung sakabeh warga sekolah. Kan kebersihan teh sorokana tina kebersihan sebagian dari kumaha cara anu paling efektif pikeun ngajarkeun kebiasaan miara kebersihan ka murid-murid supaya maranehna sadar jeung daek ngajaga kebersihan sekolah. Melalui wali kelas mengumumkan kepada siswana
cen sampah sembarangan, jaga kebersihan. Nuhun Pak, makasih. Sama-sama. Punten Ayuda, abi izin hoyong wawancara. Naon wae akibat anu bakal kejadian upama kebersihan lingkungan sekolah henteu dijaga, boh pikeun siswa boh pikeun guru. Ya menurut abi, lamun lingkungan sekolah teu kajaga, nya lingkunganna pasti kotor. Terus sampah pasti berserakan gitu. Iraha waktu anu paling pas pikeun ngalakukeun program bebersih sekolah sarta kumaha cara supaya eta program bisa dilaksanakan secara rutin. Waktu anu paling efektif nya muncak abi mah dina dinten Jumat. Jadi seperti program Jumat bersih. Di mana wae wewengkon di sekolah anu biasana gampang kotor sarta naon sebabna eta tempat sering kotor. Kumaha cara ngajaga supaya tetap bersih? Tempat anu sering kotor muncak abi mah di kantinnya. Soalna di kantin nya tempatna murid-murid jajan sareng seueur sampah pabalatak nih. Saha wae anu gaduh kawajiban pikeun ngajaga kebersihan di sekolah sarta kumaha silih ajak supaya sadayana sadar kana pentingna kebersihan. Nya sadaya wargi sekolah terutami murid cara agar muridna ngiringan bebersihnya diajarkan ku guruna kumaha guruna gitu. Kunaon kebersihan sekolah penting pikeun kasehatan, kahadean jeung kahadean siswa guru jeung sakabeh warga sekolah. Ya kebersihan penting kumargi lamun lingkungan sekolah bersih nya bakalan teu aya penyakit sareng teu jadi sarang nyamuk. Kumaha cara anu paling efektif pikeun ngajarkeun kebiasaan miara kebersihan ka murid-murid supaya maranehna sadar jeung daek ngajaga kebersihan sekolah. Nya muridna sing rajin kan kalau murid sok aya piket tiap pagi. Nah ku cara piket tiap enjing nya insyaallah murid-murid bakalan lingkungannya bakalan kajaga gitu. Ya, mohon